Wah, abi anak mentawi di keuawanya. Abi ayana wasanajan awak letik petek rekya kewaong. Rasana wi normal wa. Abi rek mentawi di kauawa, abi rek kawin tu ayarana ong di perapatan. Gulis waong. Abi kesma mendam rasa ka. Ayo kurti bahula mau lagi wagas bogoh wae. Ujang hayang minta doa restu ka wawa ngabe kawin wa. Ujang wawa mal minta neko wa. Mal minta hajat gede wa moal ujang mah. Sok sanajan ayeuna batur nangap orkes. Nangap dagu. Mal ujang wawa ngarumasakeun wa teu boga duitnya wa. Ujang kuona penting wa. Ayeuna ngawinkeun abi wa tuh. Ayarana geulis wa di parapatan waung. Sanajan umurna jiga geus kolot wa tapi lamun ditempuh-tempuh mawa kanyat keneh wa lamun dijadikeun pamajikan ku abi wa. Moal minta hajat gede ujang wawa. Keun we cek paribasana ujang panginten upami hajat teh. Payana ngabsen so ewang ngarah 27 mah. Paberihan salat ujang teuing meunang ganjaran 27. Ujang maminta we ka wa pangnangapkeun sen so jajarkeun ngarah 27 mah di buruan isukan teh wa. Ujang geus boga tu wajang mas kawin mangagunukeun di pipir wa. Aya gardus meureunnan mun dijual mah ka tukang rongsok jigana payu wa meureunnan meunang duit jigana 20.500 mah wa. Cenah mas kawin nu sejenna mah wa abi rek nganyuk we sugan we daekeun eta rana wa ku abi mun dikawin mah. Ari siwa eta rana teh da pagaweanna mah henteu nu aneh-aneh wa. Tukang ngajualan tengek wa. Tukang nyieunnan seblak tengek kadinya tadi parapatan geuningan wa. Wa apalinnya wa. Tapi da ujang mah teu ningali paranti pagaweanna nawa nu penting mah meureunnan jelemana jujur bisa nyaah ka abi wa. Abi wa rencanana mangkil lamun nepikakeun tulus kawin jeung eta awewe wa. Rencanana ujang teh bade pinah wa ti Indonesia teh wa bade pinah ka Palembang wa di ditu.
rencana ujang ditunjun pegawaian jangke awi usaha tewa rencana nama abi tewa deng adamal bisnis wa meureun ujang ngorek bisnis leletikan we erek nyen pabrik obat nyamuk wa sugan we aya mangpaatna reungit nu galeuring bisa cager wa teu kawas geuningan ayeuna usum maruyang jelema ge komo di meureunan sato wa.